Alhamdulillah dan Bismillah Pak Ustaz. Maka siapkan kembali, siapkan bagaimana sekarang kita membahas saya sekarang tentang ini masalah saya sekarang tentang saya dia ada istri berbeda di siang kami katanya mau jadi Ustaz video yang maksudnya hari ada oleh mengerti satu bisa dulu maka berlaku dosa satu guru dan sebagainya harus diberikan fokus dan tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil jamaah bi thalabil ilmi wa silatil arham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhir hayat. Asyhadu an la ilaha illallah malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyul quruni wal hikam amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa qawiyyul hakim. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarfa'u a'mal ibadi kullaha bi hadasa. Para sepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu, sahabat sekalian, jamaah pengawasan, tadarusan Al-Qur'anul Karim, anu bersyukuring dipihormat, kalian mudah-mudahan dimuliakeun oge diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji rawuh syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu kaselamat. Puji rawuh syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos ngawuhan panjang yuswa ka urang sadaya sehingga parantos lebet urang sadaya kana sasi Sya'ban anu dimana parantos sasi Sya'ban maka urang bakal tepang sinaran sasi Ramadan. Kalian mudah-mudahan baik urang sadaya diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala sesuai sinaran doa anu dipanjatkeun ku junjungan urang sadaya dina nyuhunkeun kaberkahan dina sasi naon sasi Rajab sareng Sya'ban sareng mudah-mudahan yuswa didugikeun ka sasi Allahumma barik fi Rajab
bahwa dina sasi Saban teh sapenuhna Rasul saum
engke saksi di akhirat. Jadi segala rupiah yang naonana aya catatanana. Bapak-bapak, ibu-ibu, naos wengi naon? Wengi Sabtu pada Isa sanajan hujan nyandak naon? Nyandak payung angkat ke pengawasan aya seratanana. Saware aya anu nurutan, saware aya nuntut aya, saware kakatun. Ya. Oke, aya dosa kacana untuk ketepatan. Numawi saur Kanjeng Nabi kum fasoli. Malaikat Jibril itu ke Kanjeng Nabi dina wengian nisfu sabate kum berdiri artosna kedah kumaha. Ngadeg teras kumaha. Fasoli salat. Janten dina wengian nisfu sabate dipiwaran naon? Salat naon? Sane salat maghrib salat isya. Sane tarawih. Kapan nisfu saban da acara naon mah? Da acara tarawih. Tarawih mah khusus dina sasi. Mah salat nisfu dijelaskeun dina kitab Wadinatul Asror etangan salat nisfu saban ayat 50 kali salam. Berarti sabaraha rakaat? 100 rakaat. Tahu pamina bangsa tarekat mah sok kangge 100 rakaat eta teh. Tarekat itu di Bandung, tarekat Pedarian sabadi narangena 100. Nah, ayat muka 2 nyaeta 10 rakaat. 10 rakaat. Fatihah sawihan alirasna 10 ayat oge nu terakhir 4 rakaat. 2 kali salam. Fatihah sekali, al-ikhlas 25 kali. Tiap rakaat nanti itu nya. Aya oge nu ditambihan ku tasbih. 2 rakaat, 4 rakaat. Nya. Aya oge ditambihan ku salat tobat. Aya oge nu sadayana salat khusus nisfu saban usolli niatna usolli salat nisfu saban usolli sunatan bilailati nisfi saban rakaataini bila ta'ala. Niat abdi salat sunat nisfu saban 2 rakaat karena Allah. Ya. Nah, pada mana nyandakna pada 100? Nah, nya. 100 rakaat. Kapan hari surga hoyong pangluhurna, namanya hari ibadah hoyong sakadiknya. Aneh orang mah. Surga hoyong pangsaena, ibadah hoyong sakadik. Nah, hoyong lompat we cenah. Ayat ditambih deui ku tadi tasbih. Tasbih mah sabaraha-sabaraha. Tasbihna usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Tiap tos Fatihah maos tasbihna sabaraha? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabaraha wihan? Sabaraha? Jadi 200 sok. Sabaraha? Dilapainya? Dilapai 5, 15. Nya, tiap tos Fatihah 15. Nah, upamina tiap ruku, tiap sujud sabaraha? 10
10 gitu. Tapi untuk iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 15. Kasih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 10. Nah, tasbih ditambi ayat ini sholat coba hoyong tadi pas kita yang amal dina kaayaan bersih sebab zaman akhir nama susah digana milari jami anu taradosna nya susah digana zaman akhir nama kena wae dosa di bumi rek jaga dosa rek dijaga ayeuna nama dosa begitu keluar di dosa ngumpul Pak gok kahadeup ningali dada liut ka gigir ningali kerek nya kumaha bingung rek teuang ieu sieun ka kubur ditubru gitu jadi serba susah gitu akhirnya terpaksa jadi dosa karena kita juga manusia nah makanya sahur tadi sesah milari zaman lain untuk dosa sehingga pengalpatkeun namun ulang doa sesah di rumah di jabana doa teh sampai naon karaos dikabul wae padahal sholat duha osok sholat hajat khusus osok maca waqiah tara tinggalin usaha rajin tapi rezeki teh anggar henteu kumaha henteu seueur baik kawas batur misal teunana nu mawi Allah ge dina eta ayat surat Al-Baqarah ayat 184 Unis tajib lakum berdoalah kalian maka kami akan mengabulkan doa kalian kalimatnya dijama hartosna kalian teh sadaya hartosna mencek ketika berdoana doa berjamaah lakum kalian telaka naon margi di tempat berjamaah mungkin baik salah sawiosna aya nu teu gaduh dosa gitu nya dan saudara oge tadi susah ningali HP dina TikTok nu rame mah hanya kitu we gitu nya perkara itu gitu dari ningali Quran jarang dibuka dina HP oge tah janten pantes upamina urang hoyong diijabah doa tingkatan urang mah digana 15.000 kali istighfar digana istighfar heula 15.000 kali karek kadoa itu nya mari saur tadi teh urang mah seueur kene naonana diraoskeun teh seueur kene dosana daripada amal saena gitu nu mawi kada seueur istighfar pada istighfar pendek astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ini panjang
Saur malaikat Jibril ka kanjeng Nabi hadihi lailatun tubtahu abwabus sama. Pada malam ini adalah malam di mana dibukakan oleh Allah pintu langit. Hartosna sadaya doa bakal dijabah. Lamun urang cacan wae diijabah doa, maka berdoalah dina wengian nisfu Sa'ban. Hoyong salamet nuhunkeun salamet, hoyong rizki, hoyong ku sholawat. Nangge sholawat naon? Mun parijah nya sabaraha? Tong seueur 4.444 kali we. Bare eta teh. Tapi tere di jabana tapi begitu bercantum cobian. Di dieu teh upamina asar ka pamijahan beres jam 10 kita itu teh sepanjang jalan. Tah, mau sholawat mun parijah. Saya sholat mun parijah teh. Eta wae yo cenah bade kang cenah bade bicara payu-payu pepe baca sholat mun parijah barang 4.444 tililan ngasongkeun amplop eta. Naon ieu jeung dasar teu boga jasa ya teh bumi pacen. Tuh nya. Mami sing rajin maos sholawat. Tadi naunian itu sahabat kantenan. Lajeng hoream ek warang wae mangga wae asal aya syaratna. Aya bodas sareng rokok bodas. Nya syaratna. Lajeng ku pasori ku tahu teras saudara malaikat Jibril ka kanjeng Nabi barang siapa yang beristighfar anu istighfar bade diampunkeun dosa-dosana. Kajabi hak adami hartosna ibu gaduh dosa ka tetangga nyelin hate can nuhunkeun dihampunten maka Allah manghampunten. Bapak gaduh dosa ka nu sejen misalkeunana para sehat teuing parabut naon nu di sawah parabut cai can silih hampura bali hampunten ku Allah. Pamimpin ngabobodo karayatna can nuhunkeun dihampura ku Allah bali hampura. Nah, sok sanaos weuleungan nisfu Sa'ban eta mah kedah diislahkeun heula. Ya kuring salami jadi pamimpin teh dolim ka rakyat. Nah, lamun hartana diganggu kedah diuihkeun hartana. Nembe didinya terus bebas hak adami ku Allah bakal diampunkeun. Itu lampung naon? Lampung abotnya. Nu mawi kedah hati-hati sareng jami mah. Di sawah misalkeunana di kebon misalkeunana ngadolim ka tetangga ngisarkeun naon bakas misalkeunana maka di dunia bisa aman, di akhirat bakal ditagih. Sedangkan nya doari hartana ngirim uang tanahna neunang ngisarkeun moal dosana ngirim uang ngirim ruginya saha nya jaminan sanajan sakumaha beunghana oge anger kain bicara mobil nu mewah jadi canak istri nu cantik ditinggalkeun jadi janda nya begitu mawon mah bahkan kain kapan oge sami anu harga 15.000 sameter sugan aya kontak naon protes cenah tong dipasihan kain kapan eta rek naon atuh ieu tas di mana tuh di Cihampelas kuring mah jalma beunghar rek kulepis tuh aya atau rek sutra teu aya atawa pas begitu diibakan paner diibakan mayit teh nya ieu mah Pak Ustad mayitna jalma beunghar kumaha moal diibakan di dieu bade kasih mobil dihareup di Cikopo kajiplak ke di Sumberna eta teu kira-kira eta nampun itu nya salah sekolah saya diseting dari payun
sorangan luar biasa ngumpul sorangan. Ibak di rumah, ibak dan sholat di sholatkan, kamakam di rumah, digotong dijajabkeunnya, dikubur dipanaonkeun, pangubulkeun, pangagalikeun. Oh, ngawin teh pantes sombong. Nah, eta salajengna moal diampuni ku Allah dosana akadami upamina teu naon heula, damai heula. Nya, eta mitoha pasea jeung minantu can akur dina wengian nisfu Sa'ban ngadoa moal ijabah doana saragi can akur. Nya, eta antara tetangga jeung tetangga parasea teuing peda budak atau peda naon, can silih hampura begitu malam nisfu Sa'ban can silih hampura maka ku Allah moal dihapunten. Nya mawi kedah kumaha heula, kedah ikhlas di heula, kedah nyonkeun hapunten heula rumahnya. Tapi kadang sok kumaha gaduh kasempatan numpangkeun boga salah sorangan nu era sorangan. Nya padahal era kene izin kene di akhirat daripada ayeuna di dunia. Di akhirat tidak bayar sok. Ayeuna diberi hartana, urang boga hutang teu bayar nepi ka canak maot. Di akhirat anggar ditagih. Oh, kumaha urang rek bayar jamana teu puguh alamatna. Dilari keluargana. Abdi kapungkur gaduh sabetan, kapajuin ieu keluargana leres sabaraha sabetan lumayan 100 juta ayeuna bade bayar mangga nyahakeun. Tuh. Dilari keluargana. Teu aya keluargana ka masjidkeun. Bade tuh gaduh sabetan 100.000. Kana padak amalkeun we. Ya Allah nitip ieu kangge anu kejahat. Jadi begitu di akhirat ditagih, kapungkur abdi terus nitip kangge salira di masjid nya. Nya di masjid dina kotak amal ar-rahmah. Mereka parisa aya teu? Aya tanggalna tah sakieu. Tuh pasikeun kasih anu sabab kaula kapungkur ka usaha. Gitu. Ya, jadi masih biasa. Kegeni mau pohonkeun kana samatan. Bilih ka tanah. Eta samatan ge ari bade mau, ieu bade mau. Ari anu mau sok ditaruhkan. Ye jenazah teh gaduh samatan teu didinya. Bilih gaduh samatan sumping wae ka keluargana sanes sumping ngumpul. Nya. Pilih aya anu gaduh samatan dibalik atawanya maksana dibalik anu bade mayar maksana biasa wae. Nah, samatan teh yang dua, samatan ka jami sareng samatan ka Allah. Ari samatan ka Allah kumaha? Salatna kada dikodoan ieu. Keluarga ieu sabaraha salatan ka kantor. Bentosan kunaon? Kupidia. Samatan kene. Janji ka masjid bade sodako karpet ka bujeng naon? Bade gaem abdi bade sodako karpet ka masjid Ar-Rahmah warna hijau. Opat lamar. Enjingna kumaha? Ka bujeng naon? Eta janjina teh di laksanakeun maka eta kalebet sambetan ka Allah. Wajib dibayar ku keluarga. Karena bade ngaumrohkeun, janji bade ngaumrohkeun ka bujeng naon, maka wajib di gentosan ku keluarga. Nah, eta teh kalebet naon kene samatan atawa saum daroskeun. Jadi keluarga teh sanes nanggal walaro naon hungkul. Samatan ka jami hungkul, salatna, saumna, eta tawis gaduh putra kumaha. Payungna saroleh sareng solehah. Nya pas nya ayeuna mah aja budak di selfie teh keur baul.
Kurmayun. Awal lupa berpandangan diacungkeun. Juga kumaha tah atawa curugna diacungkeun. Ting kumaha eta tujuanana. Nah, gaya we kepada itu. Nya, tajam ila qati urrohmi nu megarkeun baraya. Janten sakumaha wangianana salat nu sabaraha rakaat tadi? 100 rakaat. Nya, tawa 10 rakaat atawa 4 rakaat atawa ditambah sareng tasbih, ditambah sareng salat. Naon tadi teh? Tobat, tapi masih kene aya baraya nu diputuskeun. Urang menjadi hati pokona moal nganjang deui nepi ka maot urang meunang pura pokona nama. Maka angger dina wengian eta doana oge dosana moal dihapunten ku saha. Wah, awe hati-hatinya teu kenging mutuskeun keluarga. Qatimur rahmi baraya. Pembicara nama mohon tidak masalah harta ya teh. Masalah laki hawa misal tunana tawadul awe hawa itu padahal mah eta hawa teh moal barokah ieu. Nya. Moal barokah. Teu kenging ningali nilai seurna punten sapertos bagian waris kan terserah. Upamina pameget sabaraha bagian? 2. Upamina istri sabagian. Nya, janten upamina kenging jagur tanah nate 800 tumbak. Maka pameget mah 600 tumbak. Tah warisan nate istri mah kabagian sabaraha? 300 tumbak. Sabab pameget 2 kalieun istri. Istri motor nepi kasih akur tak nepi kawengian nisfu saban teu narima sabab hoyong wae di kumaha disamikeun nu 800 tumbak teh hoyong disamikeun nyaeta pameget 4,5 istri 4,5 dugi ka teu akur tah eta teh sanes bakal nyana barokah. Tapi sanaos kabagian 300 upamina diberkahkeun ku Allah bisa ku nambihan disakikeun. Janten teu kenging ningali nilaina, tapi ningali berkahna. Lamun ayeuna dicampuran ku teu berkah, dipasihkeun ka keluarga, pasti maka pal putrana bakal baraon. Dawongan tadina tina hasil hasil sarakah. Ya, nya kan aya yang seueur hoyong seueur hoyong kampung seueur namina sarakah. Hasil sarakah ke putra oge bakal dipeuleun. Sabab baparinan tuangan anu dikonsumsina tina barang anu awon nya. Kaluar bakal awon. Hoyong barokah maka kedah dipaparinan tuangan oge anu barokah sae gitu. Kade bapak-bapak teuing nasihat tuangan kabojo tuangan anu teu pararubuh nya didapatkan tina hasil judi tina hasil naon we kitu nya riba gitu kedah nu jelas-jelas halal. Naon margina? Margi engke hasilna bakal leuwih ka saha? Kana janten carogena istri urang jadi kieu emutan tuangeunana dipasihan ku tuangeun anu kumaha nu berkah teh dipasihan putra naik putra jadi kieu si emu naon nu dipasihkeun urang kangge naonana kangge jajanna kangge tuangna yakin halal kata Nabi teh ieu maka insyaallah kaituna bakal menghasilkeun putra putri anu sabada salihah dipasihkeun ka bojo anu salihah gitu anu sanes bojo anu
tapi setiana singkatan. Setia singkatan selingkuh tiada akhir. Setia. Tapi di mana dipasihan tuangan anu saraya mah sanes kantena anggiana anu sae anu halal tuangeunana anu halal maka istri oge janten istri anu singkatanana tina isis. Naon istri isis? Istri solihah idaman suami. Janten karituna di bumina bakal janten sakinah mawaddah warohmah, tenang, tentram, rezekina seueur, sararehat, keluargana sararae, saroleh solihah. Sanes singkatan deui. Aya kitu singkatan aya sakinah mawaddah warohmah, istrina ngajedogi imah pamanggeutna ngajedogi imah mumbah wawadah, istrina jadi TKW ka Madinah. Sakinah mawaddah warohmah. Alhamdulillah. Ya, jadi istri anu usaha. Istri anu usaha pamanggeut imah sok. Wanya. Eta tadi tina hasil naon? Tina hasil ningali nilai henteu ningali barokah. Kulantaran kenging caroge sakeutik wae sabita ku tatangga nyoba ka luar negeri, euy nyana kartos ageng bari nyana budak batur. Itu barokah. Nah itu, jadi anu moal diampuni dosana ku Allah hiji jami anu qati'ur rahmi megatkeun saudara menggalakeun baraya sehingga sareng dulur jiga jeung naon jeung batur nya sanaos mungkin nisfu Sa'ban maka tetep doana moal dijawab. Hiji nu silaturahmi nu qati'ur rahmi. Nu kadua aqul walidain nu sok nganyarikeun kana mana ibu rama ucapan kepada malam maka kina hiji riwayat aya jalmi kadoakeun kudu janten ibuna teh masih sonon kene hoyong ibadah umroh eta si putrana teh maksa diwakil ku ibuna teh tepeng waka angkati margi teh nepeke dongkap ibu masih sonon kene duh kumaha ibu tapi teh hoyong ibadah umroh wayangna izinan baik diizinan teu diizinan ku ibu abdi bade maksa bade ngalaksanakeun umroh padahal umroh teh kasayan padahal umroh teh ibadah nya hartosna sanaos ibadah ari sunnah mah di mana dipanggil ku ibu diwakil maka biasa kirim contoh menuju sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Disauran ku ibuna teh kadi heula sakedap padahal itu sholat. Teraskeun sholat, batalkeun sholat.
sami salat mutaroke ibu nuju salat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rakaat hiji atau rakaat kedua kita beres. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sayang mami. Oh ada saluran. Apa sebatas naon sayang papi? Utus sebatas gitu. Nah. Begitu. Ya, bahkan kunaon wajib taat akan jantan sepuh, istri wajib taat akan jantan sarogi. Ari ieu keur ngarumpi hayo we di keruan teh. Aduh, eta nu kegogorokan teh ngalieu ieu teh kagok keur ngarumpi. Nah, ieu nya. Awi Pak, Bu, kedah dididik agama putra putri itu supaya sekarang oke, ilmu pengetahuan umum di seueuran bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea dipelajari, tapi kahade akhlak kul kalimah, akhlakul banen, akhlakul banah kedah dipelajari, kedah diterapkeun sanes dipelajari unggul. Diajar nama diamalkeun teu anger we ka bapa jeung ka mah jiga ka sobat. Bapana keur sakarat. Pak, tong action Pak. Bapak keur sakarat disebut action. Pak, tong acting Pak. Keur sakarat sidikanan. Aya aya pelataran teu soe. Pak, tenang we, sawah di ditu ku AA diurus, toko di ditu ku AA diurus, itu segala rupa harta mah diurus ku AA. Cem kasih mah aing hidup kene tidak di mah. Allahu Akbar. Ya, yang penting mah tadi gaduh putra putri saleh dan salihah. Nah, mawi di awal tadi kita rumah tanggi. Lajeng nomor di RT nya akul walidain tadi dijelaskan maksa eta jamin teh bade umroh maksa umroh didoakeun ku kunaon katuliat teh pokona majung aya umroh mah sina buta sina butung tanganan sina butung sampeanana kumaha di perjalanan kapoekan nginep di masjid di eta kampung aya garong muliwet ka dekat masjid. Aduh, wah itu cara di masjid naonana bangsana ditewak digerobugan pananganan dipotong sampai anana dipotong dirame-rame Pak dirame-rame ceuk nu rame-rame teh ieu jalma dugi ka dieu gaya pananganan gaya socaan gaya cobilan teu aya sampeanan gara-gara kalakuanana mari dijawab eta sate murang kali abdi janten ieu sanes gara-gara abdi maling tapi gak abdi gara-gara dosa kanu janten ieu padahal naon bade umroh sababaraha taun kapangkara mapai-mapai bumi eta jami teh mapai-mapai bumi nyuhun naon sumbangan tapi itu nyerak mah pantai biasa nyerak makna oke padahal apa di jalan ayo sholawat maaf usum jadi masjidnya tadi ganti ngaranna tadi nama masjid Al-Ikhlas jadi masjid As-Saili no sababna danana menang nyair ini terakhir rapi Allah, ya Allah yang salawat di jalan di pasti we, menta-menta. Padahal kalau dilarang menta-menta, yang hari umat Islam suka menta-menta. Tapi karena serang ini menta kedoi itu, nah, jantan gara-gara ya, tentu sama langit tepan, kamu nyanyi nggak dapat dari hari teh, dari hari teh.
Ibu ditaruh ibu saja kami. Kita putra sah, putra anu, kita sah. Ibu na yang kita teh sahana putra. Ya Allah, iya putra Abi. Jangan ngiru sabab doa Abi tadi kesel. Pada angkat sing potong sampai anaknya terkait pas produksi rekon siap, gitu ya. Kae kayak nah itu akhirnya doa kalau ya Allah ya dosa Abi mungkin di mautan Abi wa ayeuna jualan ini putra Abi mana nah eta teh bade umroh komo urang bade untuk para amun harinya ka ibu da turun begitu. Jadi sanaos manis kusaban urang istighfar samaseureuna di mana urang dosa kana janten ibu, dosa kana janten rama, maka doana moal dikabul. Nya, oge dosana moal dikabulkeun ku Allah. Umawi kada hati-hati teu kenging nyarios kasar, teu kenging nyarios tarik, saluhureun cariosan ibu sidang rama. Nya kade nah, di mana dipanggil ada, enggak di mana dipiwara ada, enggak channel yang penjajahan pas di piwara mah, itu Allah Akbar. Mudah-mudahan orang sadaya dina wengian iskusaban dosa-dosa orang sadaya hak adami biasa orang Islam biasa orang damai atau anu berkaitan dengan Allah mudah-mudahan dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'am wa bimajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli sholatan mu'minina bihamdi jamil awwal wa akhir wa tadkhilana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fid dunya wa ba'da mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Atur punten segala pikal fatanana atur nuwun kana para dosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya Allah Ustaz anu parantos nasihat bagi orang sadayana pamogi sedaya kasayan khususna kana anda orang sadayana pro berkah kana sadayana supados orang sadayana tadi kenaan
Indonesia.